Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa. Balik dari sareng abdi Aditya Surya Putra. Dina warta bahasa Sunda Jaya Suntak News. Seorang pengendara motor Ahmad Cahyani umur 38 maut alatan tertimpa tangkal akasia anu runtuh di Jalan Gede Tangkuban Perahu, Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Senin 16 Oktober 2023. Tangkal asia disangka runtuh magi atas rapuh. Wanci kejadian langsung terekam kamera pengawas Desa Cibogo. Dina video rekaman ketempong wanci eta kekayaan jalan ketempong rame pengendaraan. Korban anu numpakan sepeda motor nuju Subang anjok-anjok ketimpa tangkal akasia saluhur 15 meter. Warga anu ningali kejadian langsung nyamperkeun korban mikeun pertolongan. Nanging saya nyawa korban henteu katulung wancing hantarkeun ka imah sakit. Nurutkeun kesaksian warga, wanci kejadian langsung teu aya angin ageng anu tiasa nyebabkeun tangkal tumbang. Nanging wargi ngira tangkal runtuh jalaran ku kondisina anu atas rapuh di aturan akarna. Saanggeus kejadian tangkal tumbang, arus lalu lintas di jalur kasebat sempat ngalaman kemacetan. Kanggo mengurai kemacetan, polisi sareng petugas di perhutani ngabersihan tilas robohan tangkal akasia anu ngaganggu arus kaliwat lintas. Pamirsa, acara Warta Sunda dina dinten ayana dicekapan dugi ka dieu. Mugi jantan menyepan kanggo urang sadaya. Ngawakilan redaksi Warta Sunda Jaya Suntak. Sim kuring pun Aditya Surya Putra. Sanjat amin mundur, amin pungkur. Sunda Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.